bagian jadwal ronda gitu. Walah karena Tapi dah biasa gini karena mah tara pinuh tina 7 teh bener we saurang ya seorang aja nuhun da soalna keamanan acup ieu ya tah simbol perdamaian Hansip iya the Hansip gitu The Hansip jadi Hansip teh kaki tanganna polisi lamun polisi makan biasana nyawakna oge begal penjahat Hansip mah anu maling bonteng maling cengek gitu anu di lembur we gitu tah gitu jadi mata wah berat simbol perdamaian Ari Hansip teh hamtosa teh naon Hansip teh jadi bahasa lain tina security lah gitu. Singkatan gitu singkatan soal SD gitu gini sekolah besar SMP sekolah menengah pertama gitu Ari Hansip naon? Hansip satu singkatan sama gitu mulai SD lah singkatan seperti itu dukat di mana teh orang mah Hansip tugasnya teh ngejaga gitu ayo bagaimana nyalira rumah ngari karena sebenarnya mah sih sokanya CS tos kieu CS nya biasanya jeung dreuman sih dreuman biasa jalan kaki lah gitu kok kayak serem mangumuh ieu teh biasana teh amananya seorang dua ku abinya ditangkol di sana meh keluar keluar hadir oh biasana oge tapi karena duaan gitu Hansiu hantai sigana mah tangan sipnya ketika tangan sip-sipan ngomong naon Hansip teh ngomong hartosna singkatan dia wae ya sami dah Linmas ya gitu di masyarakat jadi kurilingan di masyarakat Linmas gitu namanya abong langsung atuh sugan biasanya mah ditako kalaluan ngaranna kemuruan sugan eta merek subuh halo sugan kalaluan disebut kemuruan mah gitu iya pakai gadang da ari ngarona mah rencangan oge tiris rencangan teh bawah gitu ya mancing atau mancing gitu tapi dah kena kayak urang ngaliwat we kita kayak bakal aya ngaliwat hah ngobrol kan ieu teh senama tacang ngobrol sawung ieu teh engakeun ieu teh padahal engal ieu teh ngaronda ayo ada soalnya lamun digoles emang mungkin topik biasana abi mah sok anak bantal ngaronda besok kamu kan aya sami ya we sampai ngaronda tapi Kang Arya cenah di Ciawang ya ayeuna aktif deui Ronat teh gitu alhamdulillah ya tapi ibu tina kitu tah aktif deui gitu simbol ayo Hansip Binmas tah kan ieu mah dihanapna gitu Binsip ieu teh ongkoh ngarona kudu kedah-kedahan pengertiannya di desa, di RT, tapi aduh, iya acuk nama di pasien tenu marecet. Iya kina-kina usum Korea, opa-opa Korea geningannya. Pasien acuk anu marecet. Limin ho. Limin ho. Tapi dari wajah masih dah sih. Ganteng banget tapi Ari ieu ngarona naon atuh ieu sing kumaha? Siga nama ieu mah ngomong
panci kudu panak kudu saya tah ngagual obrolan budaya Sunda karena ayeuna masih ge namanya gitu bakal aya naon lah anu kikituan teh naon kikituan sadar bukan nama torok pasti anu teh mau disentil mau naon kikituan teh naon ya naonnya kayak sekolah kan sadana ketina kantung calung udah nggak abi mah biasa calung kantung pagitos wae bukan calung sarung pagitos wae tapi cacing mah tadi sadar coba ieu teh kena ngarona ieu teh digagas ku barudak kompak nya gitu ieu teh saurna anu teu hadir di dieu oge biasa nonton nya di mana tah salah nama lingkup ieunya lingkup desa gitu kompak komunitas pemuda kedokan Ciawang Ciawang tetangga ieu mah jiga tengah pangkur aduh mau da jiga mah tengah pangkur soalnya tapi dah sebenarnya mah hajar tapi kalau mancing nah sebenarnya mah lain ieu tah ibunya ieu mah ngadadak itu kan kamar cek itu salah dia bisa ya orang apa ya aneh minta tinggal itu recetna naon cenah teh mangarona ayeuna teh tadi di angklung di calung di calung teh mana teh di calung buka bakal aya calung meureun teh saha jan bakal subingan teh saur nama anjeunna teh legenda ya kesenian legend tingkat teris legend berarti luhur gitu lah iya mitik nya mitik pas luhur aki kemot abah kemot jadi itu gimana itu kaktiknya lah ke kanan lurus kiri wah cakrat masjid ayah itu dah di pemukiman oke gitu dah dirinya pokoknya nama biasa di nama genian zamanan Google Map Google Map padanya gitu jadi lamun mana-mana teh sudah katakan peta katakan peta bersama-sama katakan itu katanya tinggal di pencetakan canggih gitu bae nantinya Muriling lah nya ayo tuh karena nyanggakeun saut ieu mah bade diangge ngaronda ayeuna mah ngagual budaya obrolan Sunda obrolan budaya Sunda obrolan budaya Sunda temana teh di calung aki semua baik pak tegas amin mirsa anu naraton atau anu penonton non jangan sok pematahan MC oh jadi MC kami direskin oh baik para hadirin para hadirin yang berbahagia yang aku bahasa Sunda bahasa Indonesia oh ya dia tadi disaksikan ku ieu in the world ya oh in the world waduh mancanegara ini ya hadirin yang berbahagia saya tahu lah ayah sudah hadirin iya sok hadirin apa bahas naon tahu hadirin bebas
Iya. Saksikan gitu. Sakseni. Sakseni. Kusadayana. Kusadaya. Allah.